Ternyata roh urang teh henteu suci sakubah anu pertama. Sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak. Ketika roh keluar awak urang nama dicengcerikan, dipandian, dibungkus, disolatin, dibawa ke kuburan, dikubur nu kamari di komandan-komandan anak buah namalah dincekat, nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan, bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama murid lagi milu nincakan ngagoler di jero kuburan. Nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas, kudu aya AC, kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae. Kasurna ge teu meunang salah, inoak maafkir kudu spring bed bae. Masya Allah karim, make baju teu meunang salah, make sapatu teu meunang salah. Isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed, boro-boro aya kipas, boro-boro aya AC, usik-usikan ge hese di jero kuburan. Eta mah jasad. Ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khalik mah roh urang. Naik ka luhur langit ka hiji mun bagus bisa langsung ka dua, mun masih kene bagus langsung ka tilu, ka opat, ka lima, dan selanjutnya ketika bagus karak ku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah. Oh eta teh awak aing, urang teh geus terpisah. Ketika dipandian milu urang neulekeun, ketika dibungkus halapis dua lapis roh asup kadinya set, dilapis katilu urang aya di dinya, terus dibungkus ditalian sing kenceng nalian reketak, jadilah pocong, dibawa ke masjid kadenge saha imamna, saha anu ngaberitakeun, sebab roh urang aya di dieu. Dibawa terus ka kuburan milu urang. Masya Allah kayak lamun nu bagus indah, tapi lamun nu goreng roh urang naik ka langit ditanya roh saha ieu, urang pondok. Coba bukuna coba. Barang di deuleu ya Karim, ieu mah subuhna koboan, 90% koboan. Cak malaikat teu narima nu kobo. Ieu mah ye terus dagangna oplosan, teu beres ieu mah ye, dijejak ku malaikat, dijejak terus ka handap set, jadilah ririwa. Sapondok sarieun kabeh asal maghrib kunci lawang besi air ririwah di pendi. Main kuluhum ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Inggis seperti etalah bakal terjadi di diri urang. Mantap jelema teh hayang masantren, ingat roh aing bakal berhadapan jeung Gusti Allah. Ngaji pasantren kan ku kolotna gampang dunia mah, loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah. Ngaji sia ngaji, Masya Allah, nurut budak 10 tahun dikobong nanti pasantren samakna tuh balik-balik. Jelema nama ngalayang, Masya Allah, teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok. Sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok.
Ih, sok bener sih saya betul percaya. Teu ngaji bae geus jadi ahli surga. Atuh kok mun ngaji. Masya Allah. Teu bondok sebab naon? Atuh pondok makan jelema nangan ka majelis, ka imam, ka majelis, ka pondok, ka masjid, ka majelis, ka pondok. Atuh teh mah. Allah hari. Tuh. Ya. Nah, ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageusna mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageusna make kajur teuing bajudoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah loba anu tadi nama santren balik jadi calo. Jelema lamun percaya maot percaya tuh percaya ayah jadah ge keyakinan mah jadulurna ge pararae sageusna percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan sageusna aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan engke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan siratal mustaqim moal bisa ka surga tanpa jembatan siratal mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nu ka Cilongok ge kiai cenah kula dek mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kiai ieu lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh. Oh masalah sih endek. Oh masalah. Nah, seperti etalah nu bakal kajadian. Roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah. Ketika asup ka jero kuburan, anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit, nya poek, nya sepi. Ternyata lain di kuburan teh orenganan ohara rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureundanan gede kuburan teh kudu Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih ieu saha Kasep Ahmad oh abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud nu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu saha ieu nu Kasep abad abdi zikir cenah nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah tah abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sama ieu raya kabeh rarentul di jero kuburan ya Allah ulah disangka di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang sok geura ge Haji Pendi maot kapagi ieu sahih hideung amat ieu bohong hari nu ieu coba amat ieu nipu hari nu ieu wah ieu mah maling karung raya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan baheula raya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi orang kuburan ya Karim cak saha sepi rame nu mantak para aulia Allah mah para solihin mah maut eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah wari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah ninaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongeng geus ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maot eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maot sieun perasaan babaturan nu karitu malul aduh tah ragap diri urang ketika urang maot saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur
anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal anu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim saha batur urang apakah balak genep nu bakal bae ayus ya tah ieu batak Kangjeng Nabi ditaros ketika Kangjeng Nabi nyarioskeun alam bako alam kubur terus alam mahsyar sahabat kabeh rimbasak aya nu naros ka Kangjeng ya Rasulullah aya manfaatna henteu sih urang lamun ngabatur jeung nu soleh cik Kangjeng Rasul atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya henteu manfaatna iya tuh kan tenan cik para sahabat di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan mun urang boga babaturan nu soleh solehna di bidang ilmu urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia nyana aya duniana urang minta bantuan tara dipelit-pelit urang minta bantuan ka Haji Pendi hati cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing dibantuaneun sia asana nyeri perasaan tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh beda aya sod aya to tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun nyana gagah urang lemah ketika urang minta bantuan kanu gagahna soleh kakus uruskeun kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae urang memehna naon geus senang bae ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeun lah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua mantak kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abeh di akhirat ngeunahkeun cek kabana bae abdi mandek jeung tuan bae kajen teuing kuku bahage sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat abdi mah kajen kuku bahage endek jeung tuan bae tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula menggeus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan dia terus datang ka tahun 2018 wow atuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi na ngaleos kabeh karumpul ka Sina Abu Bakar Siddiq ngariung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung tuan bae iya tuh itu pan aya Sina Umar aya Usman henteu iman geus kanyahoan Umar mah galak cenah teh cak Umar nanaonan sia kabeh ngariung jeung Sina Abu Bakar Siddiq kami mah hayang bareng bae jeung tuan sebab ucapan Kangjeng Rasul seperti eta diriung-riung ka mana bae Sina Abu Bakar Siddiq lantaran lain di dunia engke di akhirat manfaatna nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian engke di akhirat deuk ka saha deui urang minta tulung ja ka si eta mamanya teuing nya nagari weuheun urang minta tulung aji tulungan boro-boro jang sia aing ge ieu dirante cenah teh waduh pan eta ngeri urang gos gitu nah iyalah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia jang engke di akhirat di dunia malah gampang di akhirat dan mantap teangan kuari minimal haji soleh gitu tah lah eta nu ngaranna soleh aya di Cilongok ge ngaranna soleh tapi main gapleh bae teh barang gede lah KTP na orang rimpak sih ya dulur Kipuloli deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah hati-hati urang hirup ulah eleh ku hewan-hewan ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul Ilmi wa aliun babuha ngagelo kabeh de sahabat hebat amat Ali ana Madinatul Ilmi kula gudang ilmu wa aliun babuha teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi tah minantu kula mejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali seneng
lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedeng keneh sarua akur lah lamun ieu na ngabohongna 5 minantuna 10 betul lebih dahsyat teman berarti nya Sidina Ali idareketan go sahabat Sidina Ali moal misli kajen ku kumaha ge ucapan Kangjeng naon kula mendek nanya bae soal lohir mah gampang soal lohir mah teu kudu ka anjeun kula merek nanyakeun teh soal batin soal naon kula mendek nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha anu kadenge ku ente nu kadenge ku karima kongkorongo kombo hayam Cianjur mah napas urang geus beaknya na mencan pelung Cianjur pohara eta wih cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masya Allah saha urang nu bisa ngadenge suara hayam modal kitu tapi kadenge ku Sidina Ali mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng moal aya di mana ge sukuna koneng kok moal aja mah hese tah eta sebab naon eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh sedengkeun bahasa eta teh bahasa nu sok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihissalam ketika turun di langit bacana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh ruh teh malaikat Jibril dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh babacaan malaikat Jibril bisa kakalayangan sadunya maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayam jago babacaanana eta baca coba ku Haji Pendi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh keur naik mobil nabrak aneh aing mah heueuh aneh lain salah babacaanana sungutna meureun nya heueuh sungutna teu akur jeung kolbu jadi ceplakna teu akur jeung tapak ih ulah kigituanan kamehan subuhun kudus masya Allah kari teh bahasa hayam Sidina Ali ditaros deui tuan ari eta sih bangkong kumaha eta bahasana bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah bangkong moajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah teu eureun kadenge kurang kok horengan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta bahasa bangkong coba bahasa Haji Pendi goni karung atuh masih kene muliaan bangkong jeung sieu mah masya Allah karim guys kori mah urang manggi bangkong usapan manggi sieu tinju hebatan bangkong masya Allah karim satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh si Mbak aya naon Mbak ada apa saya kaget cenah tadi malam kaget apa sih kaget kok saya ngedengar suara perkutut saya kok bahasanya bukan suara perkutut yang kedengar sama saya luhur amat sih Mbak apa yang kedengar sama Mbak kedengarannya ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah masya Allah Mbak itu jam berapa itu bangun jam 3 kok bisa bangun jam 3 mau ke pasar sekian teh terus dagang sayur terus itu Mbak bisa mendengar gitu emang suka ibadah apa saya mandi dulu setelah mandi sholat tahajud setelah tahajud baru saya ke pasar begitu saya mah kalau mau ke pasar masya Allah tuh palingan bisa ngadenge itu jatuh pernah emang ngadenge ti sia kos gitu jatuh ada hebatan si Mbak daripada tukang karung mah atunya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna oregangan masya Allah kasih Mbak
bisa dibukakan hijab Gusti Allah meureun nol hatena di Cilongok eta kula kaget eta ka Simba ya Allah ya Rob horenganan hudang mandi wudu tahajud beres terus berangkat jam 3 ka pasar satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah ana Madinatul Ilm huwa aliyun babuha pohara nah ilah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sayyidina Ali bahasa onta bahasa sapi bahasa jamus bahasa munding bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sayyidina Ali hebat amat eta Sayyidina Ali bisa nyahueun ka bahasa hewan luar biasa eta Sayyidina Ali Masya Allah nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar Umar Utsman Ali Abu Bakar Umar Utsman Ali horenganan kos kitu atupan sieu mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu anakna misalnya itu bapak udah meninggal biarin aja enggak tuh lu jarah wah lagi hidupnya juga begitu ulah sampaikan ka kitu tak tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap orang abeh ketika orang geus ngagojod di jero kubur anak bisa hadiah ka urang anak bisa ngiriman teu butuheun jeruk anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah doa Quran cenah ieu loba jeruk niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjaranna jang ahli kubur ya Allah ya Rabbi tuh seperti etalah entek kula begitu zarah ka Habib Lutfi do aju ngobrol di luhur duaan cekanya dongeng kieu cek Habib Lutfi itu ada seorang santri ziarah ke kuburan begitu ziarah sering ke situ nggak ada kerasanya ziarah kok nggak ada kerasanya bebeja tah ka guruna begitu bebeja ka guruna saya ziarah udah berapa lama ke makam itu tapi nggak ada kerasanya tuan guru ini bagaimana ziarah kemana ke makam yang di sono atau kenapa ziarah ke situ emang kenapa itu mah garong kenapa dijarahin tah sing hade tah urang bisi salah zarah horenganan jerona garong kuari kan loba nu maruncul mantak kula harita ngalarang aya kuburan anyar di zarahan ulah besi garong atuh cenah di zarahan megarong ge teu lain teu naon kitu ulah besi salah tekad oh aya baheula hiji kuburan rame di zarahan kuncena ge datang ka sugih kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa boga anaknya na hiji-hiji na lalaki kulantaran nyanda deudeuh jasa ka anak nyana ka anakna ceng masantren bae nya kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan terus dibekelan himar tah ieu jang paranti di pondok berangkat nyana ka ditu pertengahan jalan himarna kurang parah paeh begitu paeh bingung nyana waduh ya himar hiji kendaraan paeh ieu wasiat di kolot kubur dikubur ku jana karunya jasa ka himar geus dikubur disiram terus nyana kieu beung ngahuleung aya ta urang dinya emang ieu sanu paeh ahli ibadah cenah wah ahli ibadah muhun cenah teh atuh cenah urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna zarahkeun la hadrati ahli ibadah al-fatihah milu nyana bebeja teh eta aya ahli ibadah di ditu maot ieu urang zarah di zarahan nyana jadi kuncena teh jadi masantrenna Masya Allah terus beja nama jadi kuncen deui di dinya kasedot buti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok di zarahan ku bapana teh ya ngagelok kuari ka dinya bapana ge kaget kok nu zarah jadi sepi cak keneh ieu aya kabar di anu cenah rame jasa begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cak bapana waduh aset jadi kurang ya aset Masya Allah datang tadinya barang di deuleu kuncen aja mah ajaib anak aing Masya Allah sia ieu jadi kuncen mohon teu jadi masantren henteu mah kunaon
himar pae bah aju dikubur di depan loba nu zarah kukula di bejahan ahli ibadah. Masya Allah bisaan sih ya nyebutkan bisaan. Iya tuh itu atuh kasedot ka dieu nu abah. Masyaallah masalah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya. Keke bah ai abah sih eta ngazarakeun itu eta sesah kuburan sah. Ih atuh mana ieu cakeun. Oh atuh sarua tah mah. Horenganan itu mana ieu anakna. Tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna. Baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui. Baheula teh duit teh ti mah himar kuari jadi himar deui anakna anak himar. Nah, ieu pendidikan sufi. Ulah sambarangan horenganan. Lamun carita almarhum abah baheula mah santren di Kosambi, kemudian aya santri maling peuteuy geus kitu dahar bareng cak abah teh ieu peuteuy nang di mana tah meunang ngalah tinu tatangga ulah didahar cak abah teh asup bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah didahar aya nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh urang oragu beda bahasan lagi mantap kos kieu teh bentukna di pondokna kene kudu dijaga masyaallah nah ieulah horenganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana masantrenkeun anak nu opat itu sambarangan ngabiayaanana sanajan usaha baheula mah ya awi baheula mah giribig dan lain sebagainya tetapi usaha anu jang ngabiayaan anak manu dianggap halal lagi halal na pisan henteu diakurkeun henteu dicampurkeun jeung hasil usaha nu sejen na ieu anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh biayana beda masyaallah sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik tak anak kuno sejen nyahok we ka karung asal didelep ku anakna oh karung ayam didelep oh karung goni oh ieu oh karung nyempet aya oh karung nyempet nyaho sorangan sebabna bensina nu mantap para habaib ka handapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh mana kieu anak kiai ge kahandapna engke minimal jadi kuyainya na kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit ti pamarentah mah punyana tilok di dahar ai leutik mah kitu pod kan lah ieu duit bangsa ti calo-calo tara. Nah diapika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak tapi lamun sambarangan nah ieu teh urusan ngaji mah gampang deuk ngaji naon babari kuari mah malah henteu kudu masantren kuari mah pencet HP deuk ngaji naon di HP deuk ngaji naon deuk ngaji hakikat ge aya di HP deuk ngaji hakikat geus aya di HP masyaallah guru mursyid Mbah Google geus aya tadi HP mantap mararikung kabeh jelema nah aya kabeh tapi lain eta nu hese mah mengenal Allah nu kudu boga guru lain sakadar ilmiah sebab lamun eueuh guru hese engke nuduh-nuduhkeunana menuju Allah mah hese sebab naon loba penyakit engke akibat lamun eueuh guru teu kaambe anak himar ge engke dizarahan bae tapi lamun boga guru tek urang jeung Habib Lutfi be datang ka makam kaambe ahli tawakal urang zarah deui ka hiji makam gumo Gus Dur sarua ahli sobar nyahoeun Bu begitu zarah Habib Lutfi seri bae ini mah bukan kiai bukan wali bajingan ceknya kaambeun misalnya teu wauheun jeung Haji Pendi Haji Pendi maot
Ajak Habib Lutfi kadinya. Coba Bib tolong zarahin ini siapa ini orang. Jaga mantu. Bakal kaambe ku ahlina. Nah, iyalah ahli-ahli Allah bakal ngambe karena kehakikatan, karena kemarifatan apaleun. Ulah salah, urang dek ngaji naon? Aya fan-fanna, aya guru-guruna. Ketika urang dek mengenal Allah, ulah sambarangan kudu ka ahlina. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang wow jeung Allah indah, ulah engke di akhirat, di dunia dongeng-dongengna ketika orang ngalobakeun zikir hatta yamtazija sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi teureun-eureun urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Emang eta la ilaha illallah atawa sholawat? Maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang, bakal ngahiji jeung getih urang. Ketika guru kula di Banjar, Kiai Haji Mumu putra ayah Banjar, sok ngedeng nya nama salat di masjid, aju kerek. Kadenge kan ku sadik. Haji Mali gundam berarti. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina kakarek deui. Kayak Malik deui. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Gundamna bae sholawat. Gundamna sholawat. Coba si ieu gundam. Ayo coba. Hayang nyaho coba ayo. Gundamna. Goni. Kabawa gundam. Ahli zikir. Gundamna pasti zikir. Moal dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman, moal dibejakeun hirup keneh masalahna. Katabrak nya. Begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung. Diimpus lah jana kieu beta kiai teh kula ngalayat jeung guru kula ti Garut kadinya. Begitu ngalayat kan teu nyaho naon. Unaon eta nya maca nazaman wa ma binal qaidil muqarrarah idza atadakiratul muqarrarah eta kan kudu juman. Masyaallah karim eta orang-orangan gundamna bae make kudu juman. Coba sih ya ayo coba salihan ti goni-gonian ge pasti ge juri gundamna kudu juman kula gideg bae ya Allah ya Rabbi berarti nu aya di benak hate eta teh kudu juman. Nah iyalah hatta yamtazija ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wa dammihi atuh malaikat ge seungiteun seungit zikir nu ieu seungit sholawat ya kari. Nah iyalah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat. Nah loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya man rabbuka ditanya segala rupa cek malaikat kok man rabbuka tuh ditanya mah pan begitu tuh ditanya kagetnya lagi ieu kan tugas sakjana man rabbuka bejakeun ka Gusti Allah ana inda zanni abdi bi tak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula. Aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet ka jeung kumaha ge. Ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan, maka ditanya-tanya. Cek malaikat kok kieu amat sih. Laporan malaikat Gusti, aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih. Mondok dong. Dan lain-lain sebagai dages puguh Imam Sibaweh, masyaallah karim. Sayyidina Umar kan di satu riwayat begitu ditanya man rabbuka malaikat emang can kenal Umar ya Umar setan geus sieun ka Umar maka ditanya-tanya segala hampura mar. Satu riwayat seperti eta. Ya Allah ya Rabb kainu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa ma imamuka Muhammad atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamet atuh kubo ka Kangjeng Nabi. Meureun malaikat ge kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih tanya
Haji Pedi mana buka Muhammad mana sih ya. Nah ilah kurang tinggal dirarapi modal naga saya kemudian iman aya di urang amal urang mulaian nu bagus lantaran cek Kangjeng Nabi urang teh kan ditita pinter nu pinter teh lalu anu bisa nyieun roket lain nu bisa nyieun jet lain nu bisa nyieun Apollo lain anu bisa nyieun granat nu pinter mah cek Kangjeng Nabi al-kayyisum mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema nu bisa nundukeun kahayangna anu beramal jang engke saenggeus pae eta pinter. Jadi ai profesor anu lain Islam eta mah pinter ge cak biasa adat lain cak syara pinter anu bisa ngabangun pinter anu bisa segala rupa pinter ngitung dan lain sebagainya tapi manehanana henteu beramal jang sabada maut bodoh taman hungkos kitu mah nu pinter mah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema anu bisa nundukeun kahayangna henteu terus nuturkeun nafsuna jeung beramal jang sabada pae. Ieu urang nu mantak kuari ku kumpulan di dieu ge ieu inget urang ge bakal pae sakumaha almarhum aji anak almarhumah ibu Hajah Maimunah meureun aing ge buah isuk bae pageto pae loba jasa nu pae keur lebaran keur kararumpul jeung dulur-dulurna tas madang dahar tas dahar salat maghrib balik ka imah masing-masing cak salah saurang ieu coba pegel pang mencetkeun ieu ka adina pang mencetkeun ieu teh pegel amat teh dipencet golepak pae babari jasa tah pae babari malam kamari jasa malam kamari warga tatangga kula henteu muriang deui langsung ngaguling sajam 2 jam maot disalatkeun bada maghrib sehat tah urang lamun geus kos kitu deuk kumaha coba masyaallah salila ieu kan urang urusan teh awak bae di urusan dimumule teh ku urang teh pan awak roh teh pernah diurusan ku urang di urusan bajuna nu kumaha ieu pantesna awak boho mandina ge mandina boro awewe lalaki ge aya nu sajam setengah mandina ge wow digosokan pake ieu make itu aya nu make keli sagala lalaki mah lalaki aya oe-onam rapi berarti ngurusan awak teh pohara jasa Masya Allah haju daharna ge ke lamun kamari di restoran nu di Cipanas teh isuk di mana ye ke isukna di mana di Jakarta geus kaubek Bandung geus kaubek geus pokona Indonesia mah geus kabeh ka Singapura ka Singapura terus kemana hayang urusan beteung doang riweuh bangona timimiti pakaian kemudian dahareun kabelah dieuna jang segala kendaraan jang segala sare teu meunang bae ngagoletak di nu kos ieu embung alergi kudu spring bed anu embol-embolan teh nu teh nyaho hargana urang mah sabaraha teh tah ngurusan teh awak nu kuari ku urang awak di urusan teh isuk pagetor roh urang keluar ti awak urang ti jasad urang khurujur ruhanil jasad paeh ngaranna awak urang digotong dibawa ka ditu cara almarhum Haji Ana salah almarhumah ibu Hajah Maimunah terus dikubur nu kamari emak urang dimumule bapak urang dimumule bos urang dimumule kadang guru urang nu sangat dimulyakeun ku urang isuk pagetobon paeh muridna nu nincakanana ge muridna nu nincakan guru Masya Allah kan selesai balik kabeh sorangan di jero iya kudu dipikir ku urang sorangan di jero ketika amal urang bagus Masya Allah nu datangna ka urang kasep geus eueuh deui kasep tamu geus eueuh deui kasep biasa di samping kasep ya Allah ya Rabb urang geus ditinggalkeun
bahkan cek Imam Subki mapan ketika orang dibacakan talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdihi wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin za'iqatul maut cek Imam Subki orang bentak kullu nafsin za'iqatul maut orang bentak waman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz urang nyekel ka dieu oh pae haing ieu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur urang ngaragapan oh ieu tataban ieu ayo sia nu kolot tere rarasaan gitu tah lain ngadeheman sia mikir dehem blon teh budak mikir Gusti Allah doaku aduh tapi kerbejeh daki kituan nyapek bray caa terlihatlah sosok manusia nu kasep nu seungit menghampiri Haji wow ya asana henteu nu bener pan babaturan nih asana salila hirup teu pernah boga babaturan nu kasep kos kieu ja aya ge potongan nu kararitu malulu ieu mah aya ge bangsa kos urang Ambon mah aya mah kasep amat ieu teh batur ira salat puasa zakat haji sedekah tahajud duha jeung sajabana dihijikeun jadi masyaallah ieu teh amal anjeun disebut malaikat rahmat sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir datang tenang sare bae Bang Haji mah ieu nu bakal ngajawab ulah sih ya karim tengah-tengah keur meujeuhna sorangan nu tadina poek tiba-tiba jadi caang nu urang ngageter sieun jol nu ngabubunga ya karim indah jasa telila teh bener datang man rabbuka nu ngajawab teh si eta amal urang wa man nabiyuka dan selanjutna duh nikmat geus langsung ditawaran 6 naumal arus sare lah Mang Haji sakumaha sare panganten aduh indah jasa eueuh bahan model nu karieum eueuh tapi sabalik dalam menjelema nu amal goreng khusrin cilaka rugi saat orang hudang dibacakeun talqin beres bacakeun talqin bubar kabeh poek anu luar biasa urang ngaregap ieu bentak poek keneh ngaregap ieu poek keneh bae tiba-tiba aya sosok manusia hei jore na kabina-bina di samping jore bau tidinya deui nahnya nyana ka urang hei hudang Haji Pendi hudang baun teh ijan ulan tante keke ieu saha ulah saha ieu ye kreditan teh ieu kredit teh atuh teh anggeus-anggeus aing riba nu numpuk ieu aing riba nah geus puguh nu teu salat geus puguh teu zakat geus puguh berbagai riba-riba jeung berbagai permasalahan ieu aing permaksiatan doraka ieu kabeh aing diwujudkeun jadi aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir nanya aing teu tanggung jawab kumaha sia bae nek kumaha coba ya iyalah masyaallah nu ku urang kudu direnungkeun teh ieu wal asri innal insana lafi khusr cilaka illal ladzina amanu kecuali nu beriman wa amilus solihat jeung nu beramal saleh lamun urang ku ada dipupuk iman urang geus aya mun ditanya saha pangeran pasti jawabna Allah aya nu bisa ngadalilna nu ngaji nu teu bisa ge tetep Allah bae heulanan lah geus alhamdulillah sakituna mah kabelah dituna ditanya wa man nabiyuka dan lain alhamdulillah iman beramal soleh mun ku urang dipupuk terus
komo tileletik diasupkeun ka pondok pesantren kena hafalin amil jurumiyah sorof datang ke alpiyah johar maktun mantek belah dituna terus fikih usul fikih na tafsir jeung mustalah tafsir ngeunaheun babacaan teh asal maca kitab gajakan seuri hehe asal dibuka hehe Depan ku Haji Pedi mah asal dibuka yo peureup yo muka-muka aing sia atuh geus bae Haji heuai bae wallahu a'lam bishawab tah ieu pupuk gerage iman pupuk terus beramal datang ke mana ieu datang ka ngageser gerage perasaan urang lamun di syariat bae makan kieu bae dedeleurean urang dedelan nu ieu sarua dedengean urang dedengean nu ieu aamban urang aamban nu ieu geus leuwihna sakikieuna bae ngan ai iman jeung beramal saleh mah sakitu ge insyaallah rada aya hareup rada encan teh can ngajamin ku situ rada tapi lamun geus pindah rasa ya kari urang nyontoh anu pindah rasa teh pasti geus puguh Kangjeng Rasul kabelah dieuna para sahabat kabelah dieuna para tabiin kabelah dieuna para aulia Allah luhur teuing urang mun nyaritakeun wali Allah bangsa Tuhan Syekh Abdul Qadir bangsa Syekh Maghribi kemudian Abu Hasan Asyadzili kemudian kabelah dieuna kitu wali-wali nu belah dieu bae nu belah dieu encan lila urang ngadenge di Mekah aya Sayyid Maliki nu alhamdulillah wallahu alam tahun sabaraha sim kuring Haji Yasin jeung rekan-rekan pernah milu maulidan di Mekah Rosefah tapi kula boga kahanehan padahal kakarak harita nyaba kadinya nyana ningalikeun bae salila maulidan teh beres maulidan makan di naon gitu ngaranna nanampan kunaon atuh nyana ngadeukeutan kula belah dieu belah kenca terus dahar bareng terakhir kula dihuapan ku nyana sahuap datang ka kuari teu poho-poho masyaallah nikmatnya teh dihuapan ku nyana mun Haji Pedi ngahuapan nanti dulu alergi aing dihuapan ku sia ieu dihuapan ku nyana masyaallah sedaga kuari inget bae. Nah ieu keur carita keistimewaan Sayyid Maliki ulah jauh ka belah ditu nu kamari kadenge ku urang kumaha nyana pernah kapanggih jeung Kangjeng Rasul langsung katingali 2 kali lamun mimpi kapanggih jeung Kangjeng Rasul puluhan kali di antarana keistimewaan nyana ieu heulanan nyana manehanana radhiyallahu an rek ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngan hayang sorangan embung dibarengan ku pamajikanana ngarasa rada ribet bun cek awewe hayang lalaki bae lah begitu dek berangkat besi kajawan ku pamajikanana teu jadi poe eta isuk deui isuk ningali kumaha carana supaya pamajikan ulah milu geus siap-siap dek berangkat besi kajawan keneh bae haju dek bebeja henteu ka Bagdad ngabohong pan wali mah teu ngabohong ari bebeja besi hayang milu teu jadi deui katilu poe Tuan Syekh Abdul Qadirna datang mimpi Sayyid Maliki mun bahasa Sunda mana depan reka Bagdad kok atuh teu jadi deui geus dipersiapkeun di Bagdad nu bakal ngurusan di Bagdadna aya ngaran si A haju engke bakalna maneh di dinya teh dibagjakeunana di samping ku si A tempatna di anu di mimpi teh geus dijelaskeun insyaallah cek hatena berangkat kaula hudang begitu hudang meme berangkat ku pamajikanna ditegor cek pamajikanana nyana nyebutna ummuna ka pamajikanna ummi nah ieu ku pamajikanna ditegor maligi tadi mun cek bahasa urang ai mana pan teh da ka Bagdad pan teu jadi deui kaget eta saha nu mere nyaho pamajikanana kan dirahasiakeun ku nyana mun nyana deuk ka Bagdad tapi kunaon pamajikanana negor pan cenah ka Bagdad ziarah ka Tuan Syekh kok teu jadi deui
langsung non pamajikanna ditangkep ai nyahona kaula ka Baghdad di mana cek manehanana apan itu nu datang ka maneh ngimpi teh ka amah heula ka dieu batur bae teh bisa kaparanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi teh kapanggih jeung ahli Allah apa ieu mah anu sok hiber keseurian teh Masya Allah. Nah iyalah Said Maliki. Satu ketika jada ereka Madinah di Mekah, ereka ziarahan Kangjeng Rasul. Peting. Kemudian diurutan heula. Biasa jada sok diurutan ku santrina, padahal lain yang diurutan tin. Ahli thariqah sok nguji kasabaran ka santri. Kadang datang ke jam 12, kadang ke jam 1, datang ke jam 2. Padahal teu butuh diurutan. Endek nguji datang ke mana santri kasabaran jeung katawakalanan. Aya salah sahijina santri urang Jawa Timur keur ngurutan kira-kira jam 1, jakadagena mah kerek Said balik ke kerek. Tapi datang-datang hudang bae. Langsung amamahna dipake, langsung diukna kieu. Eta nu ngurutan kaget ka sisi Said Maliki kieu langsung nam beres gitu langsung jana hudang biasa geus hudang biasa nu ngurutan dipanggil kade mana tadi nyaon teu saha nu datang henteu emang teu katingali tadi nu datang Kangjeng Rasulullah Masya Allah. Nah iyalah jelema anu luhur ngabangun iman jeung wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr teu eureun-eureun etalah anu geus kaluar perasaanna tina perasaan syariat sehingga jeung ahli-ahli Allah kapanggih. Satu ketika ke Indonesia, barang ke Indonesia datang ke Indonesia ke Jawa Timur nyana yang kapanggih jeung Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Habib Lutfi na kan di Pekalongan. Cek Said Maliki, saya hari ini juga siapkan mobil, saya akan ketemu Habib Lutfi di Pekalongan. Geus siap-siap jana kemas-kemas, pas dek mobil, nyana balik deui. Ditanya, "Kok teu jadi sih?" Sakedeung deui Habib Lutfi datang ka dieu. Kira-kira 5 menit datang Habib Lutfi, langsung pelukan. Bejana Habib Lutfi ngobrol jeung Said Maliki di Pekalongan aya. Persis kok saja Agus di nomor aya di kolot aya. Teu lain deui eta urusan anak tuh. Atuh. Eta ge terus hebat eta ge. Masya Allah karim. Nah iyalah Habib Lutfi. Idinya langsung Habib Lutfi nyarita loba nu dicaritakeun ku Habib Lutfi. Ngan salah Said dicaritaanna selama aya Said Maliki urang ulah hese-hese minta doana tawasul dan lain sebagainya hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasulullah sok tawasulan Habib Lutfi gerage kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi. Iyalah salah satu ucapan Habib Lutfi kadege ku kabehan ku para kiai-kiai saat eta. Nah iyalah jelema anu geus illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis ditata imanna dipupuk supaya subur amilus sholihatina bener-bener ikhlas wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis bener-bener tanpa aya muatan-muatan yen pondok pesantrenna ulah aya muatan dakwahna ulah aya muatan tutulungna ulah aya muatan amar ma'rufna ulah aya muatan selain daripada lillahi ta'ala bakal ngageser gerage perasaan nu hese gageserkeun perasaan supaya leuwih cinta ka Gusti Allah batan ka dunia iyalah nu hese koloban nu bisa asal kuat hiji urang riyadhah nomor kedua mujahadah urang lamun nyaritakeun kos kitu sering ngadengi asal rek berangkat hese atuh hese teu merangan nafsu lain lalagaan boro-boro merangan nafsu cara wali komo urang haju bergaul jeung manusia-manusia nu biasa hese kitu kede nyaritakeun riyadhah tapi aya jelema nu lulus menata iman amal soleh jeung tausiahna nu bener-bener ikhlas lillahi ta'ala. Nah gerage urang tata gera iman urang ja urang mah geus aya bersyukur urang ka Gusti Allah
geus aya imanan urang mah kagambar ku urang sifat 20 nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah, nu jaiz di Allah. Kitu keneh wajib di Kangjeng Rasulullah, anu mustahil di Kangjeng Rasul, nu jaiz di Kangjeng Rasul geus aya. Tinggal ku urang dipupuk supaya mantap ieu iman urang. Urang kula ku Zara jeung Habib Lutfi pernah begitu Zara ka almarhum Abah. Geus siap-siap bae deuk babacaan pasti kebal ieu babacaannya. Mantep ieu. Geus disiapkeun tasbih segala rupa. Jadi Habib Lutfi penting kira-kira jam 3 datang. Ya Habib Lutfi kula di dieu. Assalamualaikum. Oh iya. Ya. Oh iya. Iya. Waalaikumsalam. Ya udah. Ini sejarah kiamat sih. Allahumma arhamhu Allahumma ighfirlah. Oh, enggak. Iya. Ya udah. Ya, enggak balik. Sejarah kos gitu. Diturutan ku habiku yaiku Haji Pendi. Oh iya. Emang lagi kemana enggak ada? Lagi kondangan. Goblok. Menyawali kondangan. Enggak maning. Dirantet sama kos gitu mau walianan sia. Undangan segala naon. Gitulah ahli-ahli Allah. Ngeunaheun urang menjaritakeun wali Allah nikmat sebab naon? Pan urang teh ieu teh aya fitrah kesucian diri urang. Ketika jaritakeun nu suci-suci, masyaallah kagambar nikmat amat ngeunaheun amat. Indah amat. Ketika Sayyid Malik rek Zara ka Kangjeng Rasul seperti eta, ternyata horenganan isukna langsung gegeraan berangkat. Begitu berangkat sorangan bebeja ke pemajikanna, jangan ikut ke mana ge, udah jangan ikut, saya aja dulu. Oh iya, geus datang ke Madinah. Langsung di Madinah ternyata kapanggingan rada dicarekan cek Kangjeng Rasul. Sekarang kamu kan ketemu lagi, kenapa istri dan ibu tidak dibawa padahal dia ingin ke sini? Sudah sekarang ke Madinah ke Mekah lagi, ajak istri dan Umi. Langsungnya balik dari ke Mekah. Di Mekah mawa indung aja. Eta bisa kos kitu tazara ahli-ahli Allah. Masya Allah karim. Nailah ulah kaget jelema-jelema anu geus bersih ruhanina. Teu kudu di Madinah kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Di dieu ge bisa. Sakumaha urang sering kapanggih jeung kuntilanak teu kudu di kuburan. Atuh di dieu ge bisa. Boro-boro di masjid ge, di masjid urang ziyadah di masjid. Masjid asup ke masjid mun sorangan mah rada culak cileuk urang. Culak cileuk asana atuh setan mah dikitu-kitu. Nah iya makanan gua nih. Waduh, sorban bae ngagangsar sia. Ka setan we sieun. Diulinkeun sia ku aing. Eta lah setan. Masyaallah karim. Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nailah urang dibere ku Gusti Allah modal yakni umur jang supaya urang beramal soleh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cuman hese lamun henteu dieusian heula. Murang nyaritakeun dina Ihya. Aya jelema bodoh mah moal diangkat wali suama sakali. Sakali deui cak Imam Ghazali moal diangkat jadi wali suama sakali. Eta geus lain sama sakali suama sakali. Atuh Allah babarieun amat ngangkat jadi wali nu bodoh. Boro-boro jadi wali Allah jadi bupati ge bodoh urang teresep. Jadi bupati bodoh urang teresep atuh komo wali Allah. Tetep kudu nu pinter. Maka bagi anu barudak kene mantap gerage cicing di pondok pesantren kabelah dituna ke geus bisa maca kitab paham saenggeus da paham amal ke jang supaya ngamalkeunana ikhlas hese lamun teu boga guru ikhlas tetep aya kudu boga guru urang maca kitab aya guruan urang maca praktek fikih kudu boga guru kitu kaya praktek ikhlas teu bisa ikhlas teh memang pamere Allah tapi aya cara-cara tersendiri dina utar atur ruhani urang supaya urang ngalengkah menuju Allah ikhlas kumaha sebab urang mah kan pikiran urang ibadah
anu hebat teh wali teh pajar urang kan nu di masjid bae bu komo anu di kuburan bae tah gede hutang tah mah hayang bayar hutang hayang kapanggih hayang kapanggih supaya nomor keluar meureun gitu maksudna kan tuh aya tukang pakong makannya nasa ada pakong segala naon nah iyalah ya jadi urang teh supaya bisa ibadah ka Gusti Allah tetep kudu boga guru sakumaha maca aya guruan fikih aya guruan ikhlas sadajan ti Allah tetapi cara ngatur-ngatur ruhani urangna aya cara-cara tersendiri sakumaha Imam Ghazali khususna umumna para aulia Allah moal ngangkat kekasihna lamun encan bisa lamun nu bodoh kula ingat ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kadatangan tamu opatan begitu kadatangan tamu disuguhankan teu daek dahar nginum teu daek segala rupa bangsa naon gitu snack teu daek cek Kangjeng Nabi Ibrahim isi tamu dahar teu daek ngidum teu daek snack teu daek naon ieu tamu panai katamuan ku Haji Pendi mah di ditu tadi geus 5 piring di dieu ge coba gede leugeut aduh bor encan aju nyana ngaberkat deh atuh ieu mah 12 lah jeung jin nyana mah Nabi Ibrahim kadatangan tamu kulantaran teu daekeun barang dahar kan ditanya ku Kangjeng Nabi Ibrahim ke ari ieu ditawaran dahar teu daek nginum teu daek segala rupa teu daek ai kitu ieu saha gancang carita bae cak tamu teh kula Jibril masyaallah ieu Mikail ieu Israfil masyaallah ieu Hayakir cak Kangjeng Nabi Ibrahim lain tamu biasa ieu orang ya Allah pahingan atuh teu daek barang dahar urang katamuan 100 dia teh mah utuh kos kitu mah panai katamuan ku ieu mah 2 ge riweuh tapi insyaallah moal kebal deui nya ge katamuan malaikat insyaallah malaikat besok itu teh ulah waka kajeun sebab ku kula ditanya ngaji daek wari pae ulah waka bung pan geus kolot henteu ceuk ulah waka ceuk kumaha lamun bawa kabeh pae Mang Haji hirup bae sorangan bae ih pan kitu amat atuh ceuk tuh tita payah ti heula embung batur parae jada hirup bae embung sarua bae emang jelema anu kos kitu ieu keur carita Kangjeng Nabi Ibrahim tah Kangjeng Nabi Ibrahim katamuan ku malaikat haju nu disuguhkeunana kapan daging onta lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim teh rek tatanya ka Gusti Allah lantaran boga musuhna Raja Namrud anu teu kira-kira kan Raja Namrud mah geus diawali ku tamu malaikat Jibril eta dahareun nu aya di piring ku malaikat Jibril ditoel doang ku jangjangna saeutik trek we eta daging anu geus aya di piring hudang hirup leumpah Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim kieu wae nu geus paeh di piring bisa hirup lamun Haji Pendi aya tamu nu bisa hirup kitu dicook punyana dia ka dia panghirup-hirupkeun ku aing dijualan nih emang pikiranna nya ngeres nya mah geus kana duniawi bae naon bae dunia bae ka tamu-tamu kos kitu normal nah teh lila indit kan malaikat Jibril Mikail Masya Allah nah iyalah malaikat Jibril datang teh diutus ku Gusti Allah sebab malaikat Jibril erek daros ka Gusti Allah ya Rabb hari ini kaifatuhil mauta coba Gusti abdi pangningalikeun kumaha Gusti ngahirup kedup pae lantaran ieu boga musuhna Raja Namrud mantak dimimitian ku seperti kitu geus setiap rasul ngabogaan musuh disesuaikan keistimewaan Nabi jeung musuhna nu bakal jadi lawan keistimewaan Nabi disesuaikan keistimewaan Nabi dihebatkeunana diakurkeun jeung musuh anu bakal dilawan
lantaran Kangjeng Nabi urang musuhna Abu Jahal jago bicara Kangjeng Nabi Masya Allah jawami'ul kalim. Dan selanjutnya nailah horenganan urang teh hirup kuari isuk bakal paeh dihudang kede gampang Allah mah geus dina surat Yasin geus dijelaskeun eta bae malaikat Jibril ditoel doang nu aya di piring bisa hirup bisa lempang deui. Maha kawasa Allah, maha agung Allah, maha suci Allah. Ulama inget ke Haji Ining nu di Cipanas, bapakna Haji Ining didinya harita aya anu maot, sanggeusna maot diurusan bisa diurusan tadi pandian dibungkus. Bapakna Haji Ining datang kadinya geus disolateun ku kiai, tinggal dibawa ka kuburan. Cek bapakna Haji Ining ke coba cara ieu mayit teh buka heula, dibuka kulah ningali beungeutna, dibuka beungeutna ditingali ieu mah can paeh, cek bapakna Haji Ining can maot cenah ieu mah dibacaan ku nya tah ieu walau anna qur'anan surat bil jibal qutiat bil adwa kulli ma bil mudbal bali teruskeun waing lah beusi aju sia ke dipencetan hari rupa ge jelema teh dipencet ieu da dua tah dikitu geus set bentak barang bentak langsung kicip langsung hudang ye padi cenah rame amat aya naon ieu emang sanu paeh hukunyana Bapak Haji ini gak istimewana seperti eta kajahoan jelema anu maot jeung nu encana dicekel ieu tah dipencet ku badanana ya Allah jeung aya babacaana cepet pencet ku nyana tah Haji Pendi atuh boro-boro nu paeh nu hirup dipencet modar lah iyalah jadi urang teh ulah ragu-ragu urang kuari hirup tata dina eueuh kuari aya isuk pageto paeh bakal dihirupkeun deui engke na iyalah urang bakal dihisab salila jero kubur wallahu alam sabaraha ribu tahun deui ka kiamat. Tanda-tanda kiamat nama geus aya sakumaha nu dicaritakeun ku junjunan isuk pageto kiamat selesai geus kiamat mah gulung kabeh sanggeus digulung kabeh urang kan bakal dihudangkeun deui. Pernah Kangjeng Nabi senyum-senyum seri-seri pas dicaritakeun kiamat Kangjeng Nabi senyum seri. Sayyidina Abu Bakar kan kaget ningali ka sahabat kabeh Kangjeng Nabi kok senyum-senyum masa urang cicing bae matak sahabat kabeh terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq senyum Sayyidina Umar nanya aya mana senyum naon atuh nurutkeun Kangjeng Nabi bae banyak Kangjeng Nabi senyum urang manyun lain kitu cek jelema ieu kaharti tah henteu pokona da kaharti da henteu Kangjeng Nabi senyum aing senyum kitulah Abu Bakar Siddiq mah tapi nu sejen mah kan henteu cek sahabat tuan aya tuan keur jaritakeun kiamat kemudian tiba-tiba tuan seri senyum aya naon sih saur Kangjeng Nabi lain kitu Gusti seri cek maksudna kumaha tuan Gusti Allah senyum seri atuh kula ge milu senyum milu seri wah cek Gusti Allah senyum seri teh kumaha kieu cek Kangjeng Nabi engke kan setelah kiamat jelema kan dihudangkeun sanggeus dihudangkeun digiring ka mahsyar sanggeus digiring ka mahsyar bakal ditimbang saurang-saurang aya nu diasupkeun ka sorga bigoe dihisab geus jelas nah ieu aya anu kafir jelas langsung ka neraka munafik musyrik ka neraka kabeh muslim mukminin ge nu doraka anu henteu bisa kasyafaatan ku kaula ka neraka heula kabeh sanggeus ka neraka sekian ribu tahun akhirna Gusti Allah nita nu aya imanan mah angkatan kabeh maka langsung operasional ka neraka ieu aya imanan keluarkeun beres kabeh ka sorga aya saurang nu boga iman doang salat tilok di duniana puasa tarah mabok osok zina kitu keneh judi dan lain sebagainya tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan boga iman-imanna doang wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr iman teh iman bae nah ieu mah geus kos arem cek Kangjeng Nabi hidung kaju lantaran deuk dikunci ieu neraka sorga deuk dikunci
dikaluarkeun ieu terakhir manusia teh Kangjeng Nabi nu terakhir dikaluarkeun di neraka cek Gusti Allah hai malaikat eta jelema nu terakhir kaluarkeun sanggeus kaluarkeun kunci lawangna ngan nyana sanghareupeun ka ditu ka neraka sanghareupeun hareupeun jadi eta jelema nu terakhir teh ngaranna sih mungkin Fendi mungkin lain ngan ke terakhir jadi kahareup neraka kieu iraha senyumnya Gusti Allah cak sahabat kayak heula atuh dengekeun cek Kangjeng Nabi eta jelema kan ngomong Gusti aya abdi ieu diangkat di neraka tapi dikahareupeun wae ka deuleu neraka atuh geus bae Gusti abdi mah kadanan ku ka surga ulah-ulah neuleuh atuh balikeun bae ulah neuleuh lamun geus dibalikeun geus kumaha cukup sakitu ge cak Gusti Allah balikeun teu budak ulah keuna neuleuh ka neraka ulah keuna ngahareup ka neraka sanghareupeun ka surga bilukeun ku malaikat tak tadereus kieu mah jaknyana tadi mah panas wari bata deres aing teu hayang ka neraka mah ai itu da surga boh hebat amat lawangna Masya Allah minta deui ka pangeran Gusti abdi mah ulah diasupkeun ka neraka ka lawangna we ka lawang abdi mah lawangna tadi si hayang malik doang henteu abdi mah moal hayang deui asal datang ka lawangna geus cukup ieu makan panas keneh tonggong mah panas awas boleh deui jangan ulah minta deui moal malaikat datangkeun ka lawang surga datang ka lawang surga tak nulu dininya di jero surga teh boh nu arulin gedong-gedong sagala rupa sakiana Gusti abdi ulah di lawang teuing abdi mah asal asup kajian teu boga gedong teu boga nanaon asal asup we abdi mah geus lah tadi ge cak Gusti Allah teh sia hayang kalawang doang geus mah asal asup bae moal hayang nanaon deui titik abdi mah asal asup bae aya geus malaikat asupkeun asup dibuka lawang trek diasupkeun hat aja jagana itu gedong sana itu itu dosa aduh banyak aing di dia sorangan bae cak jana batur ka gedong aing sorangan bae di dia bener ge jero surga ai pelataran teuing mah tuh kira-kira kumaha mun aya babaturan ai gedong sia di mana aing kumaha jawab lah cak jana minta deui ka Gusti Allah Gusti tuh sia minta deui kan lu kata Gusti Allah senyum didinya siap pasti hayang asal mimiti biluk kemudian kalawang kemudian ke jero pasti sia hayang Gusti Allah didinya senyum nah Kangjeng Nabi ge milu senyum tah kula senyum lantaran Gusti Allah senyum pasti cek Gusti Allah sia hayang kajen kumaha ge menta deui maka Kangjeng Nabi senyum didinya atuh sahabat kakara kaharti kabeh sahabat seuri kabeh Masya Allah ndek kumaha teh senyumna atuh jak Gusti Allah ge nyeungsirikeun eta jelema. Aja sia geus kieu ka mana? Kumaha tuh? Ulah atuh petakeun we Gusti di mana bae tuh cek akhirnya cek Gusti Allah geus atuh maneh dibere ku ari mah lantaran maneh terakhir geus ku ari mah dibere surga maneh teh ieu 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tajang maneh legana. Gusti sok aju ngahina kan abong-abong panderi teh sok dihina nyeri asa hate ceknya nagadana atuh ulah kitu-kitu teuing we Gusti lain kitu-kitu teuing asli kakarak jana emang bener emang aing pernah jalir janji cak Gusti Allah hampura ceknya hampura oh bener tilok nah geus pilih tuh surga maneh Masya Allah nupang letikna di surga ieu adalah 7 lapis langit 7 lapis bumi gedena luasna eta jang nupang pandeurina atuh bangsa urang mah ieu nu ti heula boh ti heula ka mana kitulah wasan yang ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin surga dipersiapkan jang muttaqin nah iyalah para jamaah kaum muslimin jelema anu geus dibere modal umur kemudian iman amal solehna ditingkatkeun
tulus tausiahna tanpa aya muatan-muatan selain daripada lillah lantaran ningali akhirat nu di dunia paling 10-20 tahun paling 50-100 tahun selesai geus tapi di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wates wangenna di dunia malah sakicep tapi di akhirat nu dipikiran ku para aulia Allah nu dipikiran ku para solihin hanya negara akhirat di dunia mah sahayuna sakumaha Gusti Allah ngatur lamun urang can bisa geus bae urang cinta ka ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala lantaran meraih derajat waliullah kudu pinter sedengkeun urang kuari geus kolot wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian urang teh pasrah ka ahli Allah percaya ka ahli Allah turut tumut ka ahli Allah mun urang nyaritakeun ahli Allah selain Said Maliki di urang kula lain lalagaan yes Habib Lutfi teh kadeleuna biasa bae padahal luhur teh cak adu nyaho ku lagi cak keneh cek batur cak du nyaho mata kula menurut lantaran loba jasa naon kitu garana sakecap jatakna walaupun kadang-kadang lalagaan aya henteu na lalagaanana tapi nu jelas luar biasa diaku ku Sayyid Maliki ketika Sayyid Maliki hayang kapanggih jeung Habib Lutfi ulama-ulama kabeh nanya memang derajat Habib Lutfi kumaha kedal Sayyid Maliki manehanana adalah waliun bin auliyaillah poho meureun nya ngomong nu ngalem ka Habib Lutfi lain hiji lain dua ahli-ahli Allah baik dalam negeri maupun luar negeri kula mah nyaritakeun teh urang teu bisa ibadah cara batur cara ahli Allah geus bae cintakeun bae ti kajauhan urang cinta bae ka ahli Allah baik anu geus mararaot atawa anu hirup keneh nu mararaot teh teu maot wali Allah mah sakumaha salah sahiji murid Said Maliki ngaranna Soleh manehanana peting-peting ieu salat Allahu akbar beres salat hadiah ila hadratin nabi ila ashabina terakhir wa ila ruhi syekhi Sayyid Alawi Al-Maliki manehna dihadiahan beres hadiah Fatihah ieu na ieu kos anu ngadepak ngajungkel nya kos anu ngadepak we ngajungkel ngubrus si saya barang Malik sosok Sayyid Maliki aya di hareupeun nyana kaget kikian teu kudu kikian jeung Sayyid Maliki asli jeung aya naon ieu ka dieu mane ila ruhi Maliki ila ruhi Sayyid Maliki lamun ila ruhi berarti kula maot teu maot kula kakarak deui nya ulah make ila ruhi jang maneh selantaran maneh murid kaula cukup ila hadrati Sayyid Maliki oh lain sebangsanya na bae geus puguh para aulia-aulia Allah nu lain teu maot sering kapanggih ku bangsa ahlina gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun tadi Sayyid Abu Bakar Siddiq merasa khawatir pada hari geus aya jaminan besi aya hisab bandingkeun urang jeung anjeunna kok urang tenang-tenang bae lamun tadi kula nyaritakeun sebagian ahli Allah anu bisa mupuk iman amal soleh jeung tausiahna tanpa aya embel-embel sehingga bogalah derajat solihin wali Allah urang geus datang ka mana nurutan manehanana hese cintakeun bae ka ahlina ka ahli Allah sehingga mudah-mudahan ku cintana urang ka ahli Allah cinta jasa ka Gusti Rasulullah cinta jasa Gusti Rasulullah ka Gusti Allah sehingga orang dibarengkeun jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang doakeun almarhum Haji Ana almarhum Hajah Maimunah nu saah ieu anjeunna hadir di dieu hadir kula disagat teh hadir malam ieu malam kalima padahal kula diundang nama malam ka-7 malam Sabtu lantaran mareng di ditu aya anu ahli majlis sarua bae maot pas 100 Haji Zainal nu sering ka dieu sarua di antara rombongan ka Baghdad dari Tamilu kemudian ka Yordan Mesir milu kamari ka Uzbekistan milu kemudian zarah-zarah keliling sok milu ninggalkeun nyana ti heula ieu ge meureun selanjutna insyaallah anu bangkolotna kana geus boga rasaan deui asana kaing deui bae cekeun eta mah umur mah urusan Allah nyangakeun sadaya dana ka Gusti Allah ieu di malam kalima
lamun urang nyaritakeun dina kitab al-arwah mayit roh gitu, roh begitu dikubur magrib udah datang ka dieu ke subuh asup deui ka ditu ke magrib ka dieu deui selama 7 peuting kitu jeung kitu bae kuari mantak aya ku ahlina mah ku ahli Allah kadeuleu sebab ahli Allah mah bisa ningali nu kadeuleu ku teu kadeuleu ku urang bisa kadenge nu teu kadenge ku urang dan selanjutnya ahli Allah bisa ningali di mana eta arwah ayana gitulah para